Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapangay sarang Ustad Sontoloyo Tolohon. Pirang ke dongeng layo. Ada si bapak teh orang mana? Abdi ti kawali, Pak. Saja dengan teh. Oh, ono. Oh, baru menakan ayah pama ieu teh penampakan awannya lagi. Oh, eta budak jam 8 lebih. Astagfirullah. Kacirina aya nu nyebrang hidung. La ilaha illallah. Jangkung. Eta di Kawali. Nya di kawali pasar Pamengker. Jore. Pasar Pamengker. Nyari ditinggalikeun teh kabelahan handap jadi teh ngaleungit. Eta tadi makam. Nya juru makam, Makam naon namina? makam Pamengker. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta tak besar pandonginya. 8 lebih lah. La ilaha illallah. Siapa budak teh namina? Agung. Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min shalsalin kal fagor wa khalaqal janna min marizin minarin. Dina surat Ar-Rahman eta ayana. Allah nyiptakeun manusia tina tanah garing berbentuk talawengkar. Sedengkeun Allah nyiptakeun jin tina nyala api. Tujuan naon? Pikeun nyembah ka Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami nyiptakeun jin jeung jelema iwa pikeun nyembah ka Allah, ibadah ka Allah. Tapi kasaseurana mah jin teh kafir, tukang ngagoda jelema, tukang nyasar ke jelema. Saurna aya deui anu mendak deui. Aya nu mudak deui eta mah aya jami anu ngiring. Aya nu ngiring aya di jalan teh motor teh berat. Di mana eta di kebon awi di mana? Nya naik di kebun awi aya dokap ka Di stop. nya ditaekeun aya dokap ka bumi kalah kasurupan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kumaha tuh? Eta mah manggil kiai segala rupa di tumbalan. Tukang ojek teh sanes. Sanes supir. Ya Allah ya. Wih ti lemurna. Di begat dulu galis. Oh dipegat, dipegat. Ngiring buat itunya. Oh ngiring. Aya di keur dina perjalanan teh motorna teh kalah ka Berat. berat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terasa ngalengit. Aya tos dokap ka pakarangan mah ngaleungit Ya ngan. Allah ya Rabbi ya. Bade ka rumah jamana jadi kasurupan. jadi asup kana awakna. Meureun nuhun kitu. Ditambihan ku apa ono? Lah ku kiai, Bisa ku apa ono? Juring jikir, setan bubar. Duit jalan lapeur. Ari duit pada tang ononya. Oh. Ari juring kabur. Dina surat Yasin Allah Ta'ala ngadawuh, innahu lakum aduwwum mubin. Saestuna setan teh musuh anu bener-bener nyata pikeun mararaneh. Godaan setan kudu dijauhan. Salam akhir zaman timang Encep Hendriana Ustad Sontoloyo Ontolohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.